tah pas ka ditu aya perasaan kieu teu, wah kota badag gitu, aya kitu teu. Ngidor geuningan nyawa beca Ulin, jeung barudak teu ulin ka heeh. Oh daerah. ulin nyawa beca nya, Heeh. lain memotoran. Oh eta mah beca dirental teh nya. Kan kebon turi nya. Heeh. Masar teh dina handapkeun kebon Oh turi. masar teh kebon turi. Namun keur harita mah back to teh nmax nomornya. Baheula makan kopernya, koper asa panggayana boga koper teh. Sapoe teh urang teh menang 4.000. Usaha kana kalapa gitu. Nya kalengitan lah Pan aya urang mah dina ngoprah, zaman ngoprah bisa ku urang eta teh inana teh meuleumna teh. Meureun eueuh urang teh mainna teh nyasatna capek meureun. pas bawartos kasih abah, abi erek kieu kumaha? Nya bebeja we itu erek nyalah erek kana Kiridit gitu erek ka Surabaya. Si abah nentukeun teu maneh mah kudu jadi ieu henteu. Henteu, Bebas lah gitu. bebas. Nyari ari kahayang golot mah urang teh masantren nya. Pesantrennya pasti gitu. Masantren. Dan kusabab ajengan deket di dieu gitu lanceuk. Yang ngaji teh saya ya di dieu. Berangkat we nya. Mau duit sabaraha tah? Eta teh ai baheula mah kieu kan nya. Jadi dibayar heula ku bos. Oh, di ongkosan. Di ongkosan ka ditu. Di kumaha di wesel atau dititipan? Itu kan bosna teh mulang ka dieu nya. Oh nya. Urang teh dibawa nya ka ditu. Bere bekal heula. Nya. Berarti ka dituna ge Ongkos segala. ka dituna jeung bos teu atawa? Heeh. Oh. Nya intina mah meureun ka ditu jeung bos. Umpamana ti dieu teh mawa 5an umpamana teh gitu. Ada baheula sok kana kareta api gini. Heeh. Terus di kereta api teh meureun dibere dahar. Pas nepi ieu sarena di dieu. Heeh, geus disadiakeun Sadiakeun gitu. Nah, pas poe kahiji eta kumaha tah pengalamanana? Kan mun ditu teh Jawa, urang Jawa teh apana naon. Poe kahiji mah nya biasa urang teh Nuturkeun. Entu waka ngidar sapoe 2 poe mah urang teh. Eta di eta we gitu di lingkungan eta yang teh. Aya naon teh apal situasi di dinya gitu. Bawa tempat mandi, tempat ngising gitu, tempat WC gimana. Kan di ditu WC umum gitu jadi. Terus 2 poe urang teh mimilu ngider gitulah. Boh ka pasar, boh ka mana mimilu ngider. Tanggeus urang saminggu geus apal gitu nya. Urang teh ieu weh urang teh titah mawa Barang. Aya nu manggulna mah. Oh. Nu manggul mah khusus gitu. Nyewa di ditu teh. Eta mah da tanggunganna geus gede. Wah. Badag satanggung teh sakaryu tah. Eta teh barang naon we? Barang ieu garabah mimitina mah. Garabah teh naon? Bangsa katel, piring. Oh nya. Bangsa Berat atuh Pak. Mun cara baheula mah naon di ditu mah Pecah belah barunya dari itu. Langsung mun cara di dieu nya. Nya pecah belah lah. Segala rupa we bangsa keur usum meureunan nya waktu harita lah plastik meureun sawareh. Da geus aya hiji-hijieun.
can gejah pisan plastik mah ngan baheula mah lolobana teh bangsa beling piring teh. Beling seng bangsa piring teh. Pemana urang teh wah da berat atuh nanggung sakitu. Nya atuh. Ongkosna teh badag we gitulah. Eta keliling Pak, keliling nanggung keliling. Jadi nuturkeun urang kudu ngajual ka mana nagih ka mana. Tah upamana ka pasar upamananya. Da pasar di ditu mah nya seperti Gernaong pan nya. Pasar Gernaong itu sup we ka pasar teh. Pan di jero pasar teh loba jongko-jongkonya. Tah nyarokot upamana si pasar teh. Tah tagiheun teh di dinya terus we ka kampung, nya ka ganggang gitu. Ditanggung ku si bapak eta. Tanggung terus. Luar biasa. Tah geus ngabarangan teh pertama teh upamana daerah dieu upamana daerah gang upamana gang hiji, gang 2, gang 3 nya. Udah baheula mah sakampung teh kepan aya gangnya, gang 1, gang 2, gang 3 beres tah upamana ayeuna mun di ditu mah daerah kampung kematian tah. Gang teh kepan loba sapoekeun tah eta. Dari ngabarangan mah lila kan. Nya. Lila na teh pemana urang teh seru wah ngoriung panna riweuh lah si ibu-ibu teh anu milihan anu ieu urang teh nyarekel gitu tah geus dicarekel anu tuliskeun ngaran si anu pemana jumlahna saanu sapoe saanu poean pan di tah bapak sekali itu aya perasaan kieu teu wah kota badag gitu aya kitu teh nya tadina teh dieu mempoek meureun datang ka ditu da Surabaya gen harita teh da ka Surabaya gitu urang teh pertama mun cara ayeuna mah lampu merkurinya berkuringnya hiji-hijieun lampu jalan di jalan teh kur kitu untuk mewah seperti ayeuna gitu. Tapi kan meureun perasaan mah tah tidinya urang teh mengenal ya biasalah ulin-ulin subah-sabah ka anu mun aya waktu teh anu kadang-kadang tengah peuting sok ngider geuningan nyawa beca ulin jeung barudak teh ulin ka daerah ulin nyawa beca nya lain memotoran beca aya opatan upamana urang teh silih genting ngagoel jeung saha teh lain jadi nyawa beca terus ku urang dipake mun aya nama meureun naon ngaran teh nyawa mobil benernya ngarental oh eta mah beca di rental teh nya tah pertama apal ieu teh non pelabuhan Tanjung Perak teh akibatku nyewa beca jauh atuh Pak eta mah wah jauh tapi karuatnya resep silih genti eta teh kadang-kadang 5an sabeca teh ini jam sabaraha balik jam sabaraha ini teh biasana mah sok tas Isya mulai sepi banyak tas Isya mah mulai sepi kendaraan udah baheula mah kendaraan masih keneh ini ke Tanjung Perak ulin itunya kur aya lampu mikuri we gitu teh ieu teh mulang jauh can aya bangunan mewah gitu kadang-kadang mulang Janari yang meureun isukna ada libur da zaman harita mah zaman tahun 70 mah 70 di itu teh tahun 70 mah Surabaya ge can aya anu mewah-mewah lah can aya supermarket can ayanya pasar welahnya paling pasar lagi tah ngaranna pasar turi teh zaman harita
kan kebon turinya. Masar teh dinahanapkeun kebon turi. Oh, masar teh kebon turi. Tahun nya mencari gubuk-gubuk kayaknya. Tahun 70 hiji mulai di eta dibangun supermarket 3 tingkat. Berarti pas apakah itu Mas Mulai memang wahnya ada ti lemur ka kota. Tapi biasa kene tah pas tahun 7 hiji mulai ngabangun bangunan anu araraheng lah. Nya bangsa kan pusat pembelanjaan bangsa Glosir lah. Ada teh pasar turi teh. Kayak Tanjung Perak oge Darmaga teh can nepi ka sisi. Lamun urang eka kapal gede teh naik deui parahu. Kepaletik. Nya parahu lah. Datu bisa masih kene batu baradag gitu. Ngajarentu. Can nepi ka sisi can. Ari baheula Pak. Kieu teh misalkan urang ya kudu meuli ieu hayang naon gitu impian lah. Nu hayang kabeuli satuluyna mah usaha teh buburuh ka batur teh. Mun cara ayeuna mah nengahnya. Nengah urang teh upamana usaha teh bek tadina totalan teh urang upamana boga bati upamana 1 juta nya mun 500 sewang gitu. Jadi meureunnan ai totalan mun dicokot ku dahar ku naon nya ngan aya leuwih upamana 1 juta. Dibagi 2 ku dunungan setengahna. Investor lah namanya. Urang teh inget kene harita sesa beberes teh 150 urang teh. Ribu. Wah, mun aya mah sabaraha nya. 150.000 urang teh. Ada zaman harita mah motor bike tuh nya. 180.000. Anyar teh. Puteuh. Tidinya teh kadunungan. Nggak sabaraha tahun di Surabaya teh? 8. Nggak sabaraha tahun pas penghasilan 10. Oh, setahun. Oh, setahun teh? Untuk katingali. Tidinya teh tasnya beberes lah urang teh nya boga hasil 150. Kadunungan teh lain nengah. Jadi kadunungan teh komisi gitu ya. Oh, komisi per tahun. Jadi istilahna meuli barang kadunungan. Oh. Gitu nya. Aing geus eta mah nepi ka setengah tahun. Berarti geus setahun. Tadi nama buburuh, tadi nama jadi partner. Jadi urang teh balanya kemanehanana. Nya. Berarti bagi hasil. Di barangan kumaheunana pertama nya. Urang teh nama jadi meuli gitu. Ya kamari manehanana teh meureun dan barang, urang setengah ewang. Nama jadi malik, meuli we gitu. Jadi manehanana mah bati tina barang. Kan urang aya kamajuan. Menang setengah tahun. Berarti lilana di ditu teh setahun setengah. Urang setahun setengah. Jadi kadunungan pangna kitu teh urang teh tempat di dinya kene gitu. Nah hiji jeung maehanana nya kararagok lah. Nasatna kontrakan manehanana. Tadi dinya geus setahun setengah urang teh bisa ngontrak sorangan. Ngontrak imah sorangan gitu. Tadi dinya urang teh bisa langsung ke toko. Tanpa lewat Dunungan. Milih murah lah. Jadi urang teh sajaba eta teh kadang-kadang kan barang segala rupa kan di toko maya nya. Pemana urang teh balanja tuman balanja teh ka toko gerabah. Tasik di manehanana mah eueuh. Toko gerabah teh
di toko gerabah teh eueuh bangsa kain bangsa itu ya teh sok dituduhkeun ku toko teh ka toko anu cenah balanya kain mah Iya. tanggung jawab kumahanana gitu. Upamana elektronik bangsa radio itu ieu tuh ka toko Semeru cenah balanya bangsa elektronik. Jadi ditanggung jawab jadi urang teh mayar teh teu ka toko kain teu ka toko radio. Ka pusat teh kadinya. Kadinya we ka toko gerabah gitu. Nah, ditunjukkeunana ku eta gitu. Oh jadi mana ge aya bati lah gitu mata kitu tapi ngeunaheun gitu. Boga komisi manehna ge boga sakitu persen umpamana persentase biasa. Tidinya teh hayang baik tuh gitu kumaha. Tah kieu ada urang geus 2 tahun di ditu teh. Ngider kan ku sepeda urang teh asalna mah. Mimiti ku sepeda. Tukang tanggung geus teu aya. Eta mah tukang gerabah mah bila mana mawa gerabah pasti nyewa ka tukang tanggung. Aya 2 minggu sekali atau butuh gitu tah butuh bangsa nu kararitu lah. Pemana silanganan teh butuh gitu tah. Tah karawe nyewa tukang nanggung. Keliling make nu kitu gitu. Yang sepeda we ka mana-mana teh. Mun aya pesenan kan tiap poe teh aya pesenan. Aya pesenan anu. Cukup dibawa ku ieu mah kana sepeda we terus. Udah di ditu mah kana sepeda ge da di gang mah teu bisa ditumpahkan, dituntun. Oh dituntun. Mesin motor itu ya ge. Di gang di jalan raya bisa ditumpahkan, anggar we dituntun. Nah, terus pas hayang barang beli nu dipikah hayang tah geus urang geus sekitar 2 tahun nya 2 tahun teh jeung waktu boboruh gitu. Hayang urang teh boga motor gitu. Nyalah ku motor meureunan jadi jangkauanana cepet gitu. Berarti pas hayang boga motor teh lain hayang gagayaan kan perlu. Meuli back to anyar utuh. Waduh 180.000 nu hareupna ya karanyangan teh karanyang teh guna pake balanyaan bangsa samping bangsa sarung. Di tukangna bangsa pesenan garabah. Nya. Namun keur harita mah back to teh NMAX nomornya tahun 70 geuningan. Nya maksudnya termasuk motor alus gitu. Tah geus urang teh geus ningkat lah. Geus ningkat begitu. Diajar motorna di mana? Diajar motor mah langsung we gitu. Ti memeh meuli ge urang teh geus bisa. Sok nyobaan lah nu batu. Soalna loba babaturan gitu mun urang ulin ti peuting teh gitu. Ini ka mana-mana sok make gitu. Berarti eta mah meuli motor teh memang kebutuhan. Gitu. Urang teh geus bisa itu. Jadi lain motor gagayaan lah gitu. Lain jang usaha. Terus tah urang teh geus kitu teh. Hiji waktu urang geus misahnya. Mandiri. Mandiri lah geus. Kadang boga anak buah teh. Encan. Urang teh encan harita. Tah tidinya teh urang teh ieu weh. Ada abah teh yang nyabanya. Oh, kela 3 tahun teh can mulang-mulang. Nya mulang. Lebaran. Setahun sekali. Lebaran. Teh kela pas mulang pimiti kumaha? Wah, anak aing urang kumaha teh. Tas mulang pimiti. Mulang pimiti mah. Kan meureun duit mah loba, Pak. Encan oge. Waktu buburuh mah tepati nya urang teh waktu buburuh mah nya hasilna buburuh gitu.
nya aya tapi aya we lah gitu. Tuh, pas pulang miti ku mah disambut di kareta henteu. Tah urang teh balik we biasa erek bulan puasa nya erek lebaran balik. Wah nih boga non teh baheula makan kopernya, koper asa panggayana boga koper teh nu badog teh gitu. Oh iya. Nu pasagi teh. Balik nyaba ya. Heeh. Wah, mulanya. Pakaian lobanya orang teh. Nu tadi boga opat sikit teh jadi aralus pakaian teh nya. Datang ka lemur teh pan dulur Ngarumpul pa biasa. Tatanya benernya kumaha wae. Ya orang teh biasalah meureun mah oleh-oleh kitu lah. Terus orang teh da loba pakaian kadang-kadang anu hayang pakaian urang da baheula bangsa waon bangsa etan Lancek-lancek. anu zaman kemeja anu sok ditilepkeun kitu. Cut bray teh. Eta mah cut bray mah bedieu tahun. Engke eta caritana eta mah nya. Tahun 73 lah. Berarti masih kena standar lah. Urang mah masih kena eritem. Ngan aralus si baju teh nya. Aralus. Sepatu mawa. Mawa sepatu. Wah dipilihan ya ku sasaha teh di dieu teh nya. Kadang-kadang kan sesa barang sok dibawa. Sesa barang teh. Nyebong deh model samping, model kain. Kain teh kan baheula mah sok ditek-tekan nginjang jualan we. Upamana sa baju aweweun bukan anu susah-susah dibawa ka lemur. Dan jika sultan ya mulang teh nya. Ari pakaian beda gaya. Ya beda tuh. Sepatu nepi gitu. Kok kan urang bala sok betah ieu gini make jadi tuh make anu ipis-ipis ini. Naon? Kaos Bali gini. Oh nya. Sok gara itu. Ngan beda gaya we lah urang harita mah. Nya datang ka lemur mah gaya tuh. Da lancuk-lancuk mah jadi lemur we nya kitu. kitulah saya ya di lemur. Ayo emak kumaha ceurik. Nya Atoh biasa atuh meureunna. Heeh. Terus balik deui tas lebaran teh. Balik deui. Geus tahun 82 nya. Oh, berarti ti 73 ngarintis pisan we nya. Tapi tahun 82 urang teh kan di ditu geus boga tempatnya. Tang sakabeli naon wae pada ditu. Di tahun 73 sampai ka Karek motor hungkul. baik tu. Trial ukuran itu. Itu. Model trial naon. Eta mah bedieu urang teh basa tahun 83 teh. Oh, berarti pas puncak-puncak 73 teh mulainya urang teh lah berkembang itunya. Usaha teh ngan saya ku sorangan da nyalah ditinggali dina non dina tarikan teh sapoe urang teh menang 4.000. 4.000 sabaraha gramun? Sabaraha gram? Harita emas teh keur harga 500 perak. Berarti 4.000 mah 8 gram. 8 atau murni itu teh, emas murni. 8 kali 8 juta. Sapoe, luar biasa. Harita urang teh 82 teh urang teh 8 menurut 72 teh
7273 lah. Orang teh kenalan jeung si Ama. Si Ama, 73 teh. Kenalan di mana? Di Lemur. Pan sok ngahelar ka dia dikeun kebenaran balik. Sok lumpang ngahelarna teh.